Segera telepon si Muna, Din. Oke, Met. Tapi daekeun moal kira-kira budak dua nak diajak healing ku urang. Coba be optimis ikhtiar heulan ulah kamikiran naon. Oke. Heulan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Nah. Cik, dek naon nih Mang Deden telepon? Halo? Halo, Mu. Dek Mumu keur naon? Teu keurna naon? Oh. Ganggu tuh. Ieu Adi di nelpon. Geus, ulah loba basa-basi. Perlu naon telepon? Ih, galak amat, Mu. Telepon bae geus, kurang ongkos ya mah. Oke. Kieu, Mu. Aing jeung si Memet udah ngajak Mumu healing jeung si Tika segala. Healing? Heeh, liburan. Liburan ke mana? Ka puncak, Mu. Iraha? Aduh, ayeuna lah. Dik, Mang Deden si Memet ngajakan ulin ke puncak ayeuna. Oh, tah. Heuh. Gaskeun lah, bete urang di imah bae. Oh, sinya. Geus jadikeun bae mo. Oke, ge. Mang, haus saya jadikan. Asik. Oke, Bet, daekeun. Gas langsung. Oke, Mu. Kami ndek salila nya jeung si Memet. Kayak kami langsung ka imah sia bae, oke? Heeh. Naik mobil apa naik motor ya? Pakai mobil. Tenang, aya mobil mah, mobil PRT. Oke, ayo gitu mah. Mantap. Met, kasihan nu nyetir mobil lah, oh. Atuh gampang lah, asal setika di jeung aingnya dihareup. Siang ke si Tika tah? Atuh heulah, Mang Deden mah si Mumu bae nya aing setika. Oke, teu masalah. Si Mumu ge geulis ya. Leutik-leutik imut teh ya, pas boneka santet. Boneka Barbie gitu, salahan aing. Kok di setika, Din? Geus mah geulis, montok, puleun de. Urang co Ambon. Oh, Met. Eta mah teu kudu dipesek ge, mata gurih-gurih nyoy. Eureun be, bakal beak kakek-kakek di kamar koeng. Asa sia. Serem amat, Memet. Atuh puleun pan mehena mah. Oh, sih. Hongs ge, segera salila itu balik. Oke, aing bae heula nya. Tika. Anggus ayo. Aing salila. Mumu, tunggu Adi Din healing. Geus sia geura balik letik, geura siap-siap terus ganti baju. Oh, tapi iya acaranya mau sampai ngendong kan? Moal meureun lah. Ja aing mah embung di bawah ngendong ku si Memet jeung Mang Deden mah. Oh, mau aing gembung sieun. Nya sorangan pan jelema eta dua mah ieu sarelon kabeh. Mangkana. Oh, geus ge, aing mau salin ya. Oh lah. Aing balik heula. Oh geura. Bet, ini kemana, Bet? Bubak bebek sia, biur sia tah dong biur bebek. Apa aing balik? Ih, Beb. Kok balik sih, Beb? Beb. Mo, ini kemana deh? Ka jero aing mah. Ini ke jero pan aya aing mu ti dieu. Bodo amat aing mah nek salin, aing si Tika nek jalan-jalan ka puncak, diajak ku si Memet jeung Mang Deden. Beneran, Mo? Mo, Beb. Beb, beneran teh, Mo? Waduh, Tip. Bahaya ieu mah si Memet jeung Mang Deden. Haram jadah nek ngajak budak jalan-jalan, Tip. Oh, Beb beneran haram ja ada teh budak duaan. Teu ngahargaan urang. Oh, juk kumaha ya urang, Tip? Geus urang mah ilu bae, Bek. Teu diajakan los, urang mah ilu bae. Urang nyusul make motor di tukang. Kong saya ge teu ikhlas aing mah si Tika diajak jalan-jalan ku si Memet jeung si Botuna. Oh, geus, lah ayo. Urang salin heula beres-beres, oh. Hayo. Bagus sekarang. Kumaha, Met? Keren teh aing. Botuna, sini naon sih? Make kowe segala. Ih, aing antisipasi, Met. Kan senyaho meureun. Aing mah lamun naik mobil sok mabok bae. Makana ku aing ditempelan koyo supaya ulah lieur dina mobilna. Tuh, bujal aing ge. Tuh. Aduh, Botuna nginum obat be, bunga mobil mah. Minum obat, Met. Oh, nginum obat anti mabok heula sia. Oh nya. Tapi aing teu boga obat anti mabokna, Met. Atuh meuli lah ka warung. Ih. Oke. Tapi sabaraha, Met? Kira-kira aing nginum obat anti mabokna? 10 matak naon supaya manjur tia ulah kena mabok di mobilna sia. Oke. Tapi ngomong-ngomong, Met, sia keren amat make sweater kieu. Menang jam ti saja.
Sembarangan lah kebuka aing lah. Bisi namet aing mah. Keren hal aing. Toh sih keren mah. Nu aya kos bacang sih met dibungkus kieu. Eta sia kos bacang. Oh. Dan sia kengkren disebut kos bacang. Baperan sih sama Memet, namarahan bae. Geus ayo antar aing ka warung, beli obat anti mabok. Geus lu mamarahan bae. Geus ganteng, ayo ganteng. Geus ganteng, ayo. Bau. Bau. Ayo Tip. Subek, ayo sini jalan-jalan apa nek ngelamar gawe? Atuh nek jalan-jalan meureun Tip. Sia menek jalan-jalan sih make pakaian keus kieu, celana hidung, baju putih deui. Ih, Baju batik analan aing barase kabeh Tip, mantes diseuseuh. Haju be kumaha aing kita make baju ieu. aduh aing ku aya bae sih meureub-eureub make pakaian teh. Terus kunaon ge eta beungeut dibedakan kitu? Supaya putih lah ketempona ai dibedakan mah beungeut aing na Tip. Oh, si putih, tapi kos jelema edan leupas. Sembarangan, ganteng cek mah aing ge Tip. Yeuh meunang ngebedakan mah aing. Oh, si ganteng, kos kue pancong di kelapaan teh ya. Eta sia lah mosret. Sirik sama sirik. Nyaho aing ge sama eleh keren ku aing. Allahu Akbar, pepede amat sia. Bodoh ih. Geus lah, ketinggalan budak naon ke urang. Oh, geus ayo. Ulah naik di tukang. Nek di mana? Dengan naban. Eta sia. Oh, geus ayo Gran. Aduh, Ulah nangkep. besi ragag Tip. Bung merang lah. Desi. Muli. Desi. Dek meunang sudah lepet. Meli obat des. Obat naon? Obat anti mabok 10 jeung aqua galon hiji. Aqua gelas. Oh, kadang. Ah. Met, mau naon 10. Wow. Kosnya. Ya, obatna. Oke. Nu kamarana kitu sia, meuli obat anti mabok segala. Jalan-jalan lah kami mah healing. Ka mana? Ke puncak des. Lah, Din. Jelema tukang mabok mobil bae ge lagah yang jalan-jalan segala. Kajen lah. Moal mabok ayeuna mah des. Kan aing teh nginum obat anti mabok heula tuh supaya teu lieur dina mobilna. Jeung aing geus make koyo ayeuna mah tuh. Lain kagol ditempel dina mata sia tah eta koyona. Atuh saya tutup desi koyona ditempel dina mata aing mah. Leus teuing, geus Din jelema tukang mabok mobil mah ulah hayang ka mana? Mending ngaringkuk di imah merendana kucing. Ah sih bener. Bising modal doang aja mobil. Aliu ke aing. Amit Memet. Atuh daripada aing merendana kucing mah, atuh mending merenda sia des aing. Ih, ting bating amit-amit jabang bayi mentak merah awak aing parenda ku sia mah. Merang cenah. Geus lah. Gede bulan eta obat udah berangkat urang. Oke. Heun. Cokeun Met. Kakeun Met. Kakeun. Betulna. Tuh. Din, si eta diinum kabeh ki si overdosis, Din. Moal lah Desi. Met ya. Teu nyaho. Pan si mah teu nyaho sih. Pan ieu saran sih, ya meureun aing teh nginum obatna 10 butir cek sia ge. Oh, sugan bentau saya lah. Oke. Hah, udah lepet, bayar heula. Pohoan Des. Biasaan. Oh. Nah, ya. Nuhun ya Desi sayang. Eta sia haram jadah tek gerak guludug sia udah lepet. Main tual-tual bae gado aing. Kudu diserto ieu mah gado aing. Amit-amit. Ih. Ting bating. Mana mu si Memet jeung si Batunana? Tenyaho ja can aya bae. Wah, aing mah gegeraan deh, kirain manggus aya kitung sariap. Arangel pugu lalaki-lalaki ge. Kita budak dua anak naon sih mu ka dieu deui bae? Tanyatoin. Subek, cenah ngelamar gawe di mana kitu? Saha nu deuk ngalamar gawe meureun? Orang aing deuk ilu jalan-jalan. Hotip. Oh, mu Tik. Dek jalan-jalan sih make pakaian anu kos kieu. Ieu mah pakaian kos nu jeung training gawe Subek. Nyaho aneh-aneh bete nya si Subek mah make pakaianna.
Kumaha ge, baju andalan aingna baraseu kabeh. Met. Met, Kunaon sia? sira aing tuing-tuing, Met. Tuing-tuing. Oh, liar jasa sira aing. Mubang, Met. Kumaha yeuh? Geus santai bae. Eta efek obatna kak reaksi meureun. GGHD, jeung Mang Didin moal mabok di dalam mobilna. Oh, gitunya. Masa ya? Aduh, kumaha ge yeuh? Ah, itu semua malan. Masa ge? Aing jeung si Subek niki loh. Naon sih kami menek tek mobil, sarea mau mantak diajakan ku si Memet jeung ku si Betuna. Ih bodoh kami menek nyusul bae kena motor hobek. Betul. Nyetik kami tilu Mana sari duaan baroga duit gitu. boga ceban. Subek, di 10.000 mah kena naon ge? Kan si Latif ke boga tambahana. Hotip. Aing ge boga ceban. Atuh eta mah jeung meuli bensin doang, eta ge mah tak kurang jeung meuli bensin ge. Bodoh, salon kami mah kajen teuin balik ngedorong motor ge. Ih, sabodo saria lah, asa ulah nyusahkeun kami bengke di dituna. Oh mu moal mu. Mau tik, dek nani ya opini pen lembur adi dia. Yang ari lu cenah Met. Dek nana sare lu. Kami mah naik mobil. Sarea mah mau diajak. Naik mobil naon betuna? Mobil eta, Met. Mobil Pagansa. Apaan sih meureun? Oh, eta, Met. Met, eta Mang Didin kunaon? Kok kosno error? Biasa, efek obat. Efek. Obat. Tadi mah Hena nginum obat anti mabok heula 10 butir. Ih, atuh overdosis ke batur Met. Moal Sadin. Oh, Met, moal. Tapi jijilan aing berbayang, Met. Gurem. Tuh, dulu banget itu bege. Kos Pokemon. Eta sia. Atuh eta mah bawaan ti lahir beut kos Pokemon mah. Benekeun. Mang Didin yakin kuat, malah naon ye urang di jalanan lamun berangkat. Kuatmu. Tenang bae mumu mah. Adin pasti kuat kok. Tuh kan? Met, kumaha sih? Tuh nyaho. Waduh, mau busaan sih. Wah, kayakna Mang Didin mah mata ngangkat sabun colek, Met. Kira aku Latif. Naon sih aneh-aneh bae. Atuh tempo be tuh sungguh teu ngabudak kitu. Ieu mah kayana overdosis ge. Lagian nginum obat anti mabokna loba-loba bae. Met, ya ide sianya. Tapi maksud aing supaya manjur obatna, supaya si botuna engkena ulah mabok di mobilna. Ih, sia mah Memet. Atuh, batur overdosis tuh. Kumaha tuh geus kieu mah? Misalnya gotong yuk. Oh, gotong, tip, bag, bawa ke puskesmas. Atuh aja si segala. Aing mah moal lah, kan aing mana kilik. Jeung si Tika jeung si Mumu lumayan mang dobika. Teu bisa lah. Nyaho, tanggung jawab saya. Urusan lah ku sia. Ayo tikmu gaskeun antepkeun si botuna mah. Parah sia Met heh. Geus moal jadi urusan heula teh Mang Didin karunya. Nyaho, geus ayo bek tip bawa ka puskesmas. Hai Memet. Mau gotong sia. Gara-gara si botuna, gagal maning. Gara-gara mah enak, kacar overdosis segala. Yuk bayang gotong lah. Goreng ge. Botol nangis tadak. Tip, beran. Masya Allah budak. Salah terima. Overdosis. Emang kenal mang? Bawa ke mana ya? Bawa ke rumah sakit. Puskesmas anu deukeut. Gerak asup kuna. Aya awin au mang. Asup net. Enggak ada. Pun sia. Wah, ini kaing ha. Geus ih. Pon gara-gara sia meureun met. Bising labas doang nyawana. Godong mang, ulah ka diasupkeun. Bahaya ieu. Pun sia botuna. Eta hendak handap eta. Terus aing kenal ka sama ieu. Kalau ka koe ieu. Gede mang. Ican kabeh mang. Sampingna. Geus asupun. Urang angkat ieu eta. Met tarik handap eta sampingna. Hup. Terus. Ieu encan mang. Ayo geus. Mau encan. Terus. Terus. Ayo, gotong ayo. Yuk, bawa kemana we, yang penting mah aman.
Astagfirullahaladzim. Aduh, musingkan dia si Dede dia penjelma kalau kape, musingkan. Udah dialungkan dia ke empang saat lah. Pikiran, Mang.